Wilujeng enjing pamirsa sadayana, tepang deui sama simkuring. Simkuring di dieu bade ngadugikeun warta ngeunaan, ningkatkeun waspada cina ngalepaskeun aplikasi deteksi virus corona. Aplikasi deteksi penderita corona. Pamarentah Cina ngalepaskeun aplikasi Close Contact Detector. Ieu mangrupikeun usaha pamarentah Cina pikeun ngalawan virus corona. Aplikasi pendeteksi virus corona dikembangkeun ku CETC. Aplikasi ieu tiasa mendakan jalma anu kakeunaan ku corona. Numutkeun kana agen warta Kihua, aplikasi ieu dilepaskeun saprak Sabtu 2 Februari 2020. Pangguna ngani kedah nyuhunkeun QR Kiki atawa Alipay. Aplikasi ieu bakal masihan terang saha wae jalma anu caket sareng pangguna. Kalebet jalma anu parantos ngagaduhan virus corona. Pamarentah Cina dipinyaho ngalaksanakeun pangawasan anu luhur pikeun wargana, khususna dina hal palindungan data. Nanging numutkeun para ahli dina hal ieu, nalika ngajabahkeun kasus corona sapertos kieu, panggunaan data sapertos kieu henteu janten kontroversial. Sakitu wae warta anu papihatur. Mugia aya mangfaatna kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui di lain waktos. Simkuring Ayu Alaiha munggaran amit pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.